warahmatullahi wabarakatuh. Iti wajib mustari mapak mangsa utama insyaallah rendengan seni jalung karang Paseban insyaallah ngahibur di nararaga panginten enjingnya 17 Agustusan pangintennya kumaha ibu-ibu narara mangsa dayana nah katanya mudah-mudahan atuh sing aya dina kidulur kahayuan oge kinanjar kalujengan didinya sing aya dina kasehatan sehat lahir oge sehat batin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke haturan kakersana Bapak Kepala Desanya anu alhamdulillah ngarasakeun regreg simkuring ngarengekeun di pangker gitu atau tiasa ngadukung sapenuhna gitu bahkan reng-rengan simkuring teh alhamdulillah hayong ngagaduhan parapot alhamdulillah ku Pak Kades diterlaksanakan gitu asa bunga gitu anu amar wata sutapi ngaharu ka giri-giri gitu nya maka tadi oge sareng harus pilih ayeuna hoyong hiburan dihibur atanapi nyebitan atanapi naon wae mangga dong kapan wae ka kersana Bapak Kades atanapi ka Pak Muslim pangintennya mangga lagu kapayunkeun insyaallah dina lagu bubuka laguna nyaeta lagu Kersah Hyang Widi lagu ieu dikirimkeun ka kasadayana anu aya di parihan ieu mudah-mudahan katampi kalayan ku kabingan munut ieu ieu jideui mikna punten aya keneh si biru si manis jembatan Ancol di Rinjal tah eta naon eta mah buntung eueuhan eta mah jeung badak jaluna ibu cenah eta mah aya teh entotkeun saeutik letoy lain oke nyaho letoy aya cobaan kuing teh cobaan assalamualaikum jadi gitu kuing mah mah gue teh eta tuh hareup deui ku teh mah nya kepencet paling ge huluna aya jadi angkat sari makanya nyatakeun dina jilaguna Kersah Hyang Widi pruh kasar ibu-ibu negara isin-isin
kersa asik ayang widi nah iya Rengse kasangakeun dina jina guna kersayang widi pamudah-mudahan katapi kalayan ku kabingannya.